Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Ada. Cicing, ulah sok openan. Atuh da beuki nyurigakeun wae. Sautak saeutik nyanyi, sautak saeutik ngahaleang. Naon salahna? Cicing, mana HP? Aduh. Naon sih gara ayaman segala kana calana ieu teh? HP mana HP? Rek naon nanyakeun HP pan geus peuting bari sa WhatsApp mah. Lain, rek minta tethering. Sok adi. Rek mau ka YouTube akun Kang Nazarudin Azhar. Sekang Nunu. Wawuh geuning kadang-kadang eta. Mantan di masa lalu. Aduh. Ari ka mantan mah mani apal keneh. Sok adinya. Akang ge sok adengekeun atuh da carpon si Kang Nunu mah. Nya kudu atuh, malah tong hilap. Subscribe, like, comment, and share. Aduh. Kena-kena ka mantan. Mane dipromosikeun. Cicing ulah rumpuran, Pak. Urang Bandungan carpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayahke kanca mitra sadaya di mana wae ayana. Tepang di sareng sim kuring pun Nazarudin Azhar dina ieu channel dina rubrik Carpon Carita Pondok. Dina danget ieu sim kuring baris midangkeun carpon judulna Aki Warung yasana Wahyu Wibisana. Ieu carpon dibantun tina buku 10 carita pondok petingan anu dipilih sareng disawang ku Duduh Durrahman. Ieu buku diterbitkeun ku Pustaka Dasentra citakan kahiji tahun 1883. Sumangga nyangakeun carpon Aki Warung yasana Wahyu Wibisana. Aki Warung biasa kuring nyebut kitu ka manehna teh. Pedah akina tukang warung nu aya di hareupeun imah kuring. Cenah mah umurna geus aya kana 100 tahunna. Bisa jadi lantaran si Aki geus sakitu eumeurna. Kulitna nu bodas geus narokno ku karang jadi pandeuri, hurik deui. Lilinieun lain ngan leungeunna wungkul geus nepi kana bibir handapna. Halisna geus jiga ramat lancah. Ari kumis ngan jadi dina juru-juru bibir, keri, curiwis, lir sikat gigi butut. Nya, nilik kana warugana mah geus rapuh pisan. Tapi nu mata kukuring dicaritakeun ayeuna, di manehna teh aya keneh nu hurung dina hatena. Kawas huut nu ngandung seuneu, buruk di luarna, tapi di jerona mah ruhai keneh. Tah, ruhaina ieu nu dipuji kukuring teh. Sanajan ruhaina teh sakapeung mah matak panas hate kuring, hate lalaki nu aya di kuring. Paingan cek hate, upama kuring ngaliwat, heg parang papelong jeung manehna, bet menang sorot anu aneh. Manehna kawas nu kumerot hayang jadi kuring, katembong, pelong panonna nu geus kulawu ngaredak jadi sumirat, bibir handapna nu geus melai ngageter kawas nu hayang pok. Nah, Aki teh teh jadi Aden. Manehna teh sok nyebut Aden ka kuring. Kakaranyaho sabada pamajikan nyarita ka kuring. Majarkeun teh, paingan si Aki sok gancang nyingkah bangun eraeun asup ka jero imah upama pamajikan pasarandog jeung manehna di warung. Cenah ceuk tukang warung, si Aki resepeun ka pamajikan kuring. Ari sababna tayalian pedah rupa pamajikan kuring ceuk si Aki. Sarimbag jeung pamajikanana bareto. Duka pamajikan anu kasabaraha. Tapi cenah ceuk tukang warung, pamajikan si Aki anu pang dipika asihna ku manehna. Tah kitu nu matak tadi disebut matak panas hate teh. Tapi kulantaran kuring nyaho yen careuh teh geus teu huntuan, geus lempoy bin letoy teu hariwang teusing ngencarkeun hayam danten oge. Malah kuring jadi hormat ka manehna
lantaran tetela di manehna aya nu teu daekeun ngolotan hatena. Sanajan kitu kuring api-api teu nyaho bae. Tara nembongkeun riuk beungeut anu matak curiga si Aki, nanya ngobrol sabiasa. Malahan jadi leuwih deukeut lantaran hayang leuwih wawuh kana perasaanana. Tina obrolan jeung si Aki kabeh dinakeun kuring meunang raratan yen manehna teh baheula mah pangarjunana. Loba awewe nu kaedanan, kaasup ronggeng-ronggeng di bedeng. Teu aneh upama manehna cuk cerek teh lantaran loba nu antri. Tapi Aki teh teu ngasaan bogoh. Omongna bari ngagarobitisna nu geus hepe kawas lontong kurang eusi. Cenah kulantaran manehna teh pakulitanana bodas, resepna nya kanu hideung santen. Lebah dia kuring beuki ngarti naon sababna nu matak si Aki resepeun ka pamajikan kuring. Pamajikan oge apan hideung santen jeung ceuk kuring manis. Anu diincer ku si Aki bareto cenah anakna hiji oah urang Ciwargu. Kitu rupana teh, hideung santen jeung manis. Tapi kulantaran anak oah anu dipikasieun jeung dipikangewa ku rahayat, si Aki teh ngarasa wegah. Keur mah aya pasal deui. Ronggeng-ronggeng barogoheun ka si Aki atuda, nepi ka eta oah asa kaelehkeun. Nya bedog kaluar. Si Aki nembongkeun tapak bedog oah, kiwed manjang dina luhureun keuneungna. Resepna si Aki kana ketuk tilu, jigana kawas kuring kana udud, ngabaju. Ayeuna geus eueuh nu ngamen deui, katambah manehna geus aki-aki. Tapi ari kana ngarengkenek mah sok pirajeunan keneh. Incuna tukang warung teh anu ngamejakeun teh. Lain ka kuring, tapi ka pamajikan kuring. Majarkeun teh, upama dina radio aya tabeuh ketuk tilu, si Aki sok ngahaja ngaringkep maneh di pangkengna. Ari sakali mangsa diintip ku incuna, cenah si Aki teh keur ngengklak bangun nikmat. Edas, taksiran mah keur mulangkeun deui panidenganana. Kumaha paroman beungeutna? Kuring penasaran nanya ka pamajikan. Jigana pamajikan kuring nanyakeun deui ka incu si Aki, tuluy diintip deui. Cenah ceuk incuna, upama si Aki tas ngigel, sok tuluy ceurik bangun sedih, bangun nalangsa. Ari geus kitu kumaha? Kuring nanya deui ka pamajikan beuki panasaran. Tayohna pamajikan kuring nanyakeun deui ka tukang warung ngintip deui. Dibejakeun ka pamajikan terus ditepikeun ka kuring. Cenah ceuk incuna, upama si Aki tas ceurik manehna sok tuluy nyusutan cipanona, gancang kaluar ti kamarna. Koreleng ka hareup, heg cindukul deukeut gebyog warung bari melong ka imah kuring. Nyaho yen manehna ngadagoan sugan pamajikan kuring bijil ti imah. Hayang ngeuneuteub sakedeung, sareret bae. Da apan si Aki sok gancang abus deui ka imah, upama pamajikan kuring nanyo manehna teh. Deudeuh teuing Aki. Pek bae pamajikan kuring teuteub sing leleb. Pepeurieun waruga atuh ngolotan, hate mah ulah. Kuring hayang tetep milu ngajaga sangkan hate si Aki ulah kabawa kolot. Kumaha ari geus papanggih jeung didinya? Kuring nanya ka pamajikan, ku sorana lungtik. Lir nu katalatahan ku jenderal, pamajikan kuring tuluy nanyakeun deui ka tukang warung. Tukang warung asa katalatahan ku ibu pejabat tinggi, gancang ngintip deui si Aki. Cenah ceuk incuna, upama si Aki tas papanggih jeung pamajikan kuring, manehna sok gancang ngaringkep maneh deui, sok tuluy sare bangun tibra. Nya Aki, sare sing tibra, sing ngimpi nu endah, nu dipapaesan ku kekembangan nu mangkak 80 tahun nu geus kaliwat. Sing mindeng bae papanggih jeung pamajikan kuring. Sanajan bari maling-maling, kuring hayang milu mepende Aki, mangmukakeun panto impian rumaja nu seungit ngadalingding. Kumaha ari geus sare? Ari geus hudang kumaha? Kuring nanya ka pamajikan ku suara nu hayang gentak dijawab. Pamajikan ka tukang warung ngintip si Aki. Cenah ceuk tukang warung, upama si Aki hudang tas sare tibra,
Manehna katembongna bangun seger pisan, bangun gumbira deui, make sok didurirangan sagala cenah. Tetela aki, dang durirang meninggang hariring, alam dunya teh pinuh ku lagu nu matak kelar, jeung nu matak gahar, ngolotan mah keun bae, asal hate tansah genah jeung sugema, kuring hayang nyugemakeun aki. Hayang supaya kasugemaan aki waktu kauntun tipung katambang beas kalaksanakeun ke anak oah teh aya keneh sambunganana nepi ka ayeuna. Pagawean hate micinta hiji awewe teh ulah kahalangan ku pedah geseng serang padung. Sangkan hirup lain ngan kerdahar jeung gering ungkul, tapi jangan miara kalanggengan asih samemeh umur aya nu maut. Tina obrolan si aki kuring jadi nyaho. Yen anak oah teh tungtungna mah dikawin ku manehna. Sanggeus ngarandapan peurih jeung peurih demi kaasih, mitohana anu bareto kungsi ngabajeg sukuna teu bisa majar kumaha lantaran anakna kabuktian masket pisan ka si aki. Diomongkeun mah diomongkeun ku batur, naha make daek ngawin anak oah nu sakitu gangasna. Tapi tetela, manehna geus mikir wening pisan, yen kacintaan mah cai, yen kagorengan mitohana mah minyak, pisahkeun, sarta bakal tetep misah antara cai jeung minyak, sanajan disalumurkeun. Manehna nginum cai nu aya di luhurna, lain rek ngaregot minyak nu aya di handapna. Nya bener, kitu. Teu ditalek nepi ka bubuk leutikna kumaha sarsilahna nu matak si aki bisa menangkeun anak oah teh. Ngan ukur dicaritakeun ku manehna, yen kakara harita timbulna rasa bogoh ka awewe teh. Mun dina kadaharan mah karasa uyah asemna, tapi hanya akal cenah teu lila. Rarasaana teh ngan tiba sajorelat lir kingkilaban, ngan 1 tahun setengah tina umur 100 tahun. Manehna boga rasa bagja nyandingkeun pamajikan nu dipitersna teh. Bener ngan sakolepat, ngan 1,5% tina hirupna nepi ka ayeuna. Aki dibajeg deui wae. Ceuk manehna bari tuluy ngohkoh nepi ka bengkung, malah nepi ka murut put. Hapunten Aden, cenah bangun eraeun. Kusaha aki dibajeg deui teh? Kuring gancang nanya supaya manehna ulah katutuluyan ngarasa wirangna. Kumitoha aki, sanes Aden. Tembalna, kusi sabra, oah ngora ti Cibenul. Kunaon? Manehna bogoheun ka pamajikan aki. Kapak sapa pisah cenah si aki jeung pamajikanana teh. Manehna gering mang bulan-bulan pamajikan aya nu ngiwat. Pisah pikeun saterusna bari ninggalkeun paninengan anu salawasna mangkak bae dina hatena. Tug nepi ka ayeuna bari nyaho deui yen ituna oge sarua beratna. Leres Aden itu nage berateun ka aki. Manehna bet nanya. Tangtos. Walon kuring ku sora yakin, tangtu berateunana. Hiji awewe nu disamber ku heulang, ku hiji lalaki nu teu dipikat cinta, nepi ka tega. Caritakeun ku kembang ka cintana teh. Tapi upama teu bisa, caritakeun ku tambang bae. Manehna bibilasan, ku tambang lulub dina dahanam-nam. Tangtos berateunana. Omong kuring sakali deui ngayakinkeun manehna lantaran kuring beuki yakin. Sanggeus nyaho riwayatna kitu kuring beuki ngarasakeun ka manehna. Diikhlaskeun beungeut pamajikan kuring jadi pangeuntepan-teutepanana. Itung-itung neuteuk potret jungjunanana baheula. Teu dikoretkeun ku kuring. Pamajikan jadi media pameuntasan hatena ka abad 18. Waktu manehna keur ngora jaman tai kotok di lebuan. Ku kituna kuring geus mere sumbangan ka manehna. Sumbangan anu basajan pisan, tapi anu langka jeung bisa jadi anu gede hargana pikeun manehna mah. Pikeun kuring oge gede hartina, lantaran kuring jadi nyaho yen dina diri aki-aki saperti manehna aya hiji kaendahan.
dosa anu ngaruksa kaendahan mah. Saperti kaendahan anu nyangkaruk dina hate kuring, upama neuteup buyut si Aki, budak awewe umur 17 tahun, pakulitanana hideung santen, buukna panjang, manis. Jiga saha? Jiga pamajikan kuring bareto keur di SGB. Nya kitu Aki, urang sarua pada lalaki anu sejak ngahirupkeun rasa bari teu mikiran umur, jeung urang pada lalaki anu boga tipe satia kana keuretan nu sarua hideung santen. Taya deui, iwal ti kitu kasimpulan kuring. Peun, kasimpulan nu teu kudu ditepikeun ka Aki Warung da manehna oge, jigana mah geus surti.